Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa. Informasi ngeunaan salah sahiji program pemerintahan desa nyaeta Posyandu atau singkatan tina Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu. Sejak kasangekeun dina program Liputan Sunda. Sakilas warta anu lebet kana Liputan Sunda baris didugikeun 5 menit kapayu. Sim kuring Anissa Siti Nurhanifah nu ngadugikeun warta salengkapna. Pemantauan tumbuh kembang balita penting pisan dilakukan. Margi unggal sasi sadaya balita atanapi ibu hamil kedah kapantau perkembangan anak. Upaya mantau perkembangan anak biasa dilakukan di pelayanan kesehatan masyarakat. Salah sahijina nyaeta Posyandu. Posyandu Desa Sukamana, lokasina ya di RT 2 RW 4, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Panuyut balarea abdikeun nohonan peryogian perkawis kesehatan anu utamina nyasar ka bayi, balita, sareng ibu hamil. Biasana pelaksanaan kegiatan Posyandu gumantung kana kadar-kadarna. Nu mana kadar-kadar eta nangtukeun kasuksesan pengelolaan kegiatan Posyandu di Samudeureun Desa Sukamana. Ayeuna sim kuring tos aya di payunan bumi kadar desa sekaligus kadar Posyandu Desa Sukamana. Zaman kiwari kayan ayeuna disanghareupan ku mangsa virus COVID-19. Kukituna kumaha jalana program Posyandu Desa Sukamana hayu urang tara sasarangan. Biasa dijengkeun kumaha jalana eta Posyandu. Posyandu mulai di pendaftaran balita, pencatatan, penimbangan, penyuluhan, pelayanan aya oke di pasien PMT kanggo balita. Kendala ibu salami janten kadar Posyandu. Kendala ibu mah nanya orang tuana anu kirang sadar kan Posyandu teu ngatikeun balitana anu teu ditimbang tiap sasi kedah disusulan gitu mah kendala. Milih kanal kirangna pangawaru masyarakat kana kesehatan ngabalukarkeun Posyandu migaduh peran penting pikeun ngalaksanakeun sosialisasi ka masyarakat. Di antara program dina Posyandu ngawitan ti program kesehatan ibu hamil tiasa konsultasi ngeunaan persiapan persalinan oge sareng pemberian ASI. Teras kana pelayanan KB atau keluarga berencana di Posyandu umumna diurus ku kadar nyaeta pemberian alat kontrasepsi sareng pil KB. Suntik KB ukur tiasa ditangani ku tenaga puskesmas. Upami aya ruangan sareng peralatan nu ngarojong sarta tenaga anu geus terlatih, Posyandu oge bisa dilakukan pamasangan IUD jeung implan. Ayeuna sim kuring bade ngawawancara salah sahiji warga Desa Sukamana anu kantos ngalaksanakeun Posyandu rutin. Kumaha pelayanan Posyandu menurut ibu? Menurut tim abdi nya, pelayanan Posyandu nya sae kangge pertumbuhan anak, sapertos kangge aya dites tinggi badan, terus berat badan, terus aya sok dipasihan vitamin kan mangkali kan itunya kedahnya dipasihan vitamin mah sareng nantinya sok dipasihan eta mamen-mamen anu sahat gitu kan berangkat aya gejala anu timbul saat imunisasi aya seperti suami anu kang sasihnya nembe lahir sasih mah saya gejala mung ieu teh ngejendol gitu. Nah, jendol terus ngejendol ieu terus upami ka 2 sasi hareeng 2 dinten mah duwi ka 3 sasi. Pada pamitos imunisasi aya gejalana hareeng atanapi teu tiasa pamitos anu 18 sasi mah teu tiasa mapah dari bagian kakina janten ieu pangintena kram gitu. Tilu dinten mah papat. Program kesehatan anak nyata menyelenggarakan pemeriksaan bayi jeung balita secara rutin. Jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu kangge balita ngaganggu panimbang berat, pengukuran tinggi, nikah mastaka anak, evaluasi tumbuh kembang,
hasil pemeriksaan eta teras diserat kana buku ka kartu menuju sehat. Aya oge imunisasi wajib nyata salah sahiji program pemerintah nu ngawajibkeun unggal anak yuswa di handap 1 tahun kangge ngalaksanakeun vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia netepkeun 5 rupi imunisasi nu wajib. Nyata imunisasi hepatitis B, polio, BCG, campak, jeung DPT HB HIV. Selain eta, upaya mantau anak nyaeta pencegahan diare anu dilakukan kana ngaronjatkeun perilaku hidup bersih jeung sehat PHBS. Tas kadenan kalapa 11 TV ngelaporkeun. Pamirsa, tekaraos ayeuna tos aya di panghujung warta. Liputan Sunda dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Sederhana, mung sadaya manfaat kesehatan aya di lebetna. Eta istilah anu marna dicanangkeun kana posyandu. Tetep jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, nganggo masker, ngumbah panangan, sareng jaga jarak. Sim kuring Anissa Siti Nur Hanifah, amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.